gitu. Hah? Tipe yang naman dagang mah teh. Tang kita orang nyen. Ayo teh mau dagang mah kayaknya konten nu kamari nu si bahas teh geuningan ka kebon. Tema anak kamari nuntutkeun tah. Kebon urang mah kebon batu si pi omong. Ramena TV itu lucu. Tadi ngomong tadi dengeng. Asik sorangan. Kan? Siapa? Ya, enak nges tak menik ya. Naon anu teh? Cuma fokus we ka TV. Naon? Cinek nanya ieu mah. Lamun ngadahar cau, mana sok naonna? Nya sok cauna tuh di mana-mana ge ada cau mah. Tarong da. Caprak. Ini sok cangkangna. Di cangkangna di dahar teh mana mah? Ya. Duh, mana sok cauna? Sok cauna. Ya, hiji contoh. Ya. Hiji contoh, wing sok ngadahar cau. Sok cangkangna am cauna. Berarti maneh mah kieu berartinya ngadahar cau teh sok cauna am cangkangna gitu. Hah? Lah buset dah. Karasa bongana jongjo nu kana TV diajak ka waduh teu nyambung. Karasa galak ngadahar cau ge sok cangkangna am cauna. Balik ah.